Kanjeng Nabi kantos kasumpingan ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril sumping ka Kanjeng Nabi, aku harina ku Kanjeng Nabi teh Nabi eta malaikat Jibril ge paras Jibril. Sipri jahannama. Biasa panglumatan ke kami perkawis kaya neraka jahanam atau eta malaikat Jibril teh ngawalar Muhammad inna allaha khalaqan narfa'u qadaha alfa amin hatta marat summa qadaha alfa amin hatta biyawat summa qadaha alfa amin hatta suwadat Muhammad saestuna Allah teh ngadamel kana eta neraka jahanam teh musana nate hurungkeun heula 1000 taun nepi ka warnana beureum tuluy dihurungkeun deui 1000 taun nepi ka warnana teh bodas dihurungkeun deui 1000 taun nepi ka warnana teh jadi hideung eta seuneu hideungna teh sauna ukalail hidup seperti di tempat anu poek layas dulu lahuha wala yatbauha wala yatbau jamruha anu pernah ngaletikan acan nu teu pernah pareng acan eta ruhakna seuneung neraka jahanam. Jadi seluruh neraka jahanam mah warnana teh hideung. Di urang warnana mumaja. Mata kamari Nabi Adam dimunkeun ek masak. Wartos ka malaikat Jibril abdi teh hoyong masak. Atuh malaikat Jibril teh anjeunna bujukan kao ku Allah diparentahkeun nyumpingan bae ka malaikat. Ka malaikat Malik nyarias ka malaikat Malik yen saestuna Adam teh butuheun seuneu dupi anjeun biasa maparikeun seuneu sagede kumaha sagede siki korma ceuk malaikat Malik Jibril lamun teh mah ku kami dipaparinan eta Adam teh seuneu tina neraka sagede siki korma maka 7 lapis langit 7 lapis bumi bakal hancur. Bulak-balik diuntungna ceuk Allah menta sagede beunyeun. Dipaparikeun ku malaikat Malik seuneu tina neraka sagede beunyeun ku malaikat Jibril dicana ka surga dikeum tina 70 warungan di surga. Kakara tos di dinya dicana ka dunya dipaparikeun ka Nabi Adam eta ge diteundeunna teh dina gunung tekuatan nampakna eka meletung maka purule nges be dicana ku malaikat Jibril dipaparikeun deui ceuk malaikat Jibril Adam wayahna mun anjeun hayang seuneu sok tah cokot tina batu cokot tina tatangkalan lantaran sesepanana teh di dinya lantaran dunia nuarek kuateun keur nambung kana seuneu tina neraka sagede beunyeun. Katuruh eta teh bakal dijadikeun pakduruknya manusia di akhir. Mapatna sampai hasilna senangna di dunia eta teh hasilna dina seuneu neraka hasilna geus panas. Ari dina neraka sagede kumaha seuneu nah sagede beunyeun. Urang teh bakal asup ka dinya lamun jadi jelema teu paling dibelem disiksa teh di dinya lamun jadi jelema teu paling bakal cicing saineng-ineng teh di dinya lamun jadi jalma teu hayang teu daek dititah Quran